Allahumma sholli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wan nifasu lan samalihe nipas, wan nifasu jeung deui anu kaopatna penyebab anu ngawajibkeun kana adus teh karana terjadi nyaeta nipas anu khusus ayana di awewe, anu khusus nyaeta ayana di awewe nipas lah. Nah, naon ari nipas? Nipas teh nyaeta ad-damul khariju, getih keneh oge getih anu kaluar sanes anu ngendap, getih anu kaluar cuman sakumaha kamari lamun head mah getihna getih tabiat, getih kebiasaan aya di kaum istri. Ari getih nipas mah adalah getih anu kaluar sanes nyaeta tina tabiat kebiasaan bulanan, tapi nyaeta getih anu kaluar akibat firagirahil mar'ati minal hamdi, nyaeta tina sabada kosongna rahim si awewe minal hamdi tina kandungan, tina kehamilan, tina ayeuna mun tama oro. Nah, jadi ayeuna mun tama awewe hamil, sagera hamil biasana kalina si awewe teu ngaluarkeun darah haid. Naon ayeuna sababna nyaeta kahalangan tuku pibudakeun teh piorokeun teh. Jadi ayeuna mun tama eureun headna tegasna teu kaluar. Sabenerna mah aya darah headna mah. Cuman ayeuna kapuntukan nyaeta kapongkot ku eta. Ku piorokeun teh. Tuh. Jadi selama ayeuna mun tama 9 bulan kali kehamilan si awewe nyaeta tara kaluar head. Para ayeuna mun tama kaluar head 8 bulan teh prosesna teh lamun cek paraji baheula ayeuna mun paraji baheula mah jadi teh paraji ayeuna mah jadi cenah teu mimiti ngahijina si sperma lalaki jeung si awewe teh jadi ngagulung nyaeta jadi nyaeta jadi bibir diorokkeun tubudakeun bersatu ngaranna teh nyaeta nutfah. Nu disebutkeun eta teh nyaeta ngaheran teh. Pas ayeuna mun tengah heran teh, terus ayeuna mun naon eta teh ngaranna teh lumengang. Jadi mulai ayeuna mun kama jadi kilat. Mulai ayeuna jadi kilat. Jadi nyaeta tina ngaheran kana lumengang. Masuk 2 bulan teh. Masuk 3 bulan, masuk 3 bulan ngaranna teh gumulung. Jadi ayeuna mun tama jadi gumulung. Nah, mulai ayeuna mun tama didinya nyaeta ayeuna mun tama jadi aya semacam ayeuna mun tama getih darah anu ayeuna gumulung anu bahan diorokeun teh. Masuk ayeuna mun tama kana 4 bulan didinya nyaeta
megang tuh tas gumulu tuh jadinya mulai mengrupa masa 4 bulan bos mengrupa ayah nyetak bentuk di jalan banget masuk ayah mententang 5 bulan masuk 5 bulan bos mulai nyetak usik masuk 5 bulan usia kehamilan 5 bulan usik 5 bulan nyetak masuk ayah mententang karena usia 6 bulan karena mali itu mijah gitu geus mijah si orang teh masuk aya namun karena usia 7 bulan ngaranna teh didinya kolot jadi di mana usia kehamilan aya masuk karena 7 bulan didinya usia hamil tua didinya teh masuk aya karena usia kehamilan 8 bulan aya balik teh jadi budak teh hamil teh gitu jadi orang gitu tetap ayah namun pada 7 bulan karena namun 8 bulan karena itu banyak di kadang-kadang baru masuk ayah namun pas 8 bulan disebutkan bulan halaut karena itu ayah namun pertama kali begitu ayah namun tengah seorang sahabulan barasan lahir maka si darah anu tadi lengkap penet nyetak kujanin teh apa 70 sudah aku ada menguntung urusnya baru kira-kira lamun ngendap 8 bulan mobil mula ya keluar nanti ya namun terada war kedua ya merah hubung maka ayo namun karena dijadikan patokan bahwa dari mayoritas usia yang namun karena eta nifas video nifas masa nifas adalah 40 hari 40 malam lambat gitu karena yang namun meresihkan ayana darah anu selama 9 bulan dan nifas apa tidak nah jadi eta kene pada pada keluar eta kapan jadi ayana namun ketih eta kene kumaha maksud aya namun kana ieu ngalahirkeun teh sanes ngalahirkeun anu normal mah nyaeta geus mangrupa teh atawa aya namun teh geus usik teh ari ieu mah masih dina usia ya kira-kira aya namun kandungan taruh 2 bulan taruh aya namun 3 bulan wah sekitar aya masih nyaeta getih gimbal menggibah gitu atau nyata pas ngebentuk daging aya namun daging teh baracat aya ngalahirkeun disebutkeun kaguguran teh terus aya namun mah aya keluar darah sabada keguguran eta maka itu dia disebutkeun darah nifas jadi aya nifas teh sanes dina kelahiran anu normal dina keguguran oge berjalan waktu ieu nifas Tapi aya namun masa nifas baik aya dina kelahiran anu normal maupun aya namun dina kelahiran anu prematur itu keguguran ya biasa. Sedikit lah baturun ya aya namun pasang keceretan, lajeng aya namun kali 40 hari 40 malam. Lajeng aya namun aksarna maksimal puncakna 2 bulan teh 60 hari 60 malam berlaku aya namun masa-masa nifas itulah anu disebutkeun nifas. Kelas kamari nu dimaksud aya namun tamah nu ngawajibkeun kana adus nifas lain begitu datang nifas adus. Bae mah adus na desa pansyaratna adus jeung wudu teh kudu bersih tina naon kudu bersih tina aya bersih tina nifas ieu nifas wajib adus lain maksudna kitu di mana-mana geus bersih nifasna di mana-mana geus saat nifasna si awet wajib adus gitu wajib adus. Nah wa qabla mudiji akol tuhri oke nyaeta ieu namun tama anu dimaksud nyaeta nifas di mana-mana si awewe kaluaran getih sabada ngalahirkeun teh
memeh lewat karena angkolna minimal nyaeta sucian. Ari minimal masa suci sabaraha itu? Minimal masa suci sabaraha? 15 poe, 15 detik. Lamun keluar getih nasi awewe sama dak 15 poe, 15 detik itu bukan nipas. Jadi nipasnya kudu sebelum 15 hari tidak kelahiran. Adapun aya namun 15 hari sama dak tidak kelahiran itu bukan getih nipas. Jadi wa aya namun masih awet teh tanpa nipas. Umpama begitu ke 15 hari kakara aya namun merasa getih bukan getih nipas. Getih nipas mah hiji sabada ngahirkeun, kadua tina kelahiran sebelum 12 hari. Sebelum 15 hari kharaja bidzalika ad-damul kharij ma'al walad. Nah, getih ieu aya sababaraha ieu namun tarupa getih anu sok kaluar ti awe dina nalika nyaeta tuh menghadapi peristiwa kelahiran. Aya namun tama aya getih anu kaluar anu bareng jeung budak teh biasa aya budak sok aya namun tama aya getih. Kedua nyaeta getih anu ketika merasakan sakitna ngalahirkeun tina sabab nyarina ngalahirkeun sok ngaluarkeun darah atau pendarahan gitu. Tuluy aya namun budak nyaeta aya namun penasok digulung aya na dibulan atawa aya namun makaluan ku getih eta bukan dipas eta mah. Pertama sanes aya getih nipas acan nipas. Jadi pertama nyaeta ada lalita geus keluar. Tuh, nu aya namun tanggal sapanana si Allah baru aya namun tanggal ya. Mungkin aya langsung, mungkin aya jarak tina keluar janin teh, mungkin langsung, saya langsung, mungkin nyaeta aya jarak. Begitu keluar, tanpa keluar ke tiada. 1 jam 2 jam kemudian aya begitu baru aya namun tama eta. Adapun aya namun tama anu babalapan jeung orok eta sanes nipas. Atawa aya namun tama awewe keur aya ngarujuk, baik aya namun tengah juru. Sabanana disebutkeun ngarujuan teh karunya ka awewe teh geus kabayang ribuna eta ngarujuk. Padahal mana ngarujuk teh kitu ngarujuk, tuluy aya asap aya barang kumaha. Dan aya namun jangan disebutkan getih nipas dan disebutkan getih nipas disebutna dam mufasad ya. Getih aya namun tanu eta wae dina raga eta tuh itu nyaeta disebutkeun getih aya namun tanipas teh in lam biar hasil lamun teu nyambung lamun teu bertemu lamun teu ada bihaidin kana haid qoblahu samemena. Adapun aya namun talamun awewe anu sok biasa haid dina nalika dina waktu manehanana hamil, maka di mana-mana ieu ngalahirkeun bijil getih eta, maka sanes getih nipas adalah getih naon? Getih haid. Eta mah aya namun tama getih haid wa illa bahwa haidun binaan ala annal hamil karena ieu ngambil kana pendapat sebetulna awewe anu hamil teh sok kadang-kadang terkadang sewaktu-waktu qad tahidu bahwa al asroh. Gitulah aya namun termasuk getih nipas. Jadi aya namun termasuk sifatan aya namun termasuk bisi aya namun tapahiri jeung getih bisi pahili saliru jeung getih istihadah. Getih nipas mah ieu tanda-tandana ieu ciri-cirina. Kumaha namun awewe nu ngalahirkeun teh
begitu ayeuna mun tamborosot kalahirkeun eueuh getih eueuh naon aya ge getih anu ngagulung ka budak atawa getih waktu ayeuna ngarasakeun nyeri rek ngajuru teh kan begitu ayeuna mun 15 hari kemudian sabada ngalahirkeun teh maka eta mah pala dipasalaha jadi aweuh dipasan aweuh dipasan jadi mencek orang mah aya namun pama awewe ngadu tapi eueuh getih dipas di mana-mana aya namun eueuh getih dipas terus biasa aya namun papasaran atuh malah aya namun pama hari aya namun pama dipas terus ya biasa aya namun pama geus dipake oge teh naon gitu namun Allah aya ngadu terus aya namun pama ieu teh aya namun pasalakina teh biasanya baheula mah sok aya ieu sok aya rame lamun awe aya namun tetes ngadiru teh sok rambut tareh gumuri euy teh naon gumuri teh tina gurih meureunna kitu jadi gurih mah teh geudah kitu aya namun ternyata aya gumuri baheula mah kitu tah nah ari ieu aya namun pan masih salah aya namun tegas teh sabar mah aya namun teh ngomong tentu aya namun teh padahal ada aku tegur nifas aja gitu tegur nifas kebersihan Ta'in ra'atu qabla dalika wa ba'dal wiladati lamun sing ayeuna kaburukan tempo aya keluar geti samemeh dina usia 15 hari dilahir tuh yang aya namun tanah sababa nyata ngelahirkeun tapi samemeh lewat usia 15 hari masa 15 hari bi anta akhara urujuhu secara ayeuna lambat kitu dah keluar teh digetih teh langsung teh awe teh mangka ngitungna eta nifas lain dimulai lahir maka ngitungna nifas lain dimulai ngalahirkeun ngitungna nifas adalah min ru'yatin bani tina lain nyata keluar getih wa wa min niqa minhu la nifasati kan bukan ketika aya namun masa suci na eta si awewe nu masa suci teh geus ngalahirkeun teh teu langsung keluar getih bersih we la nifasati maka teu disebutkeun nifas teu aya nyaeta getih nifas nah lamun aya namun kama eta teu aya nifasan kumaha teh lakin nahu mansubun mahsubun minasiddina jadi ari masa-masa anu bersih akan aya namun tadi sebutkeun nifas tapi hitungan masuk tina 60 hari anu ayeuna puncak mah kumaha tuh ayeuna mun talamun eta sing ayeuna mun paman teu salat teu babisi ari dek salat babisi ayeuna mun tanah kaluar atuh getih gitu ari rek salat teu ayeuna mun tamah-tamah darek salat lagi da gara-gara keur ngaduru euy pamesin teu ngaduru geus ada bahasa balakiana kana salat gitu kalau ayeuna mun tanah keur ngaduru ngajuru apa sakit ayeuna akhir wae sangat begitu kamu keur ngajuru padahal eta teh nyata wajib naon wajib salat tapi ada salat teh mesti naon sieun kaburu ayeuna bijil getih tengah-tengah hari duha gitu mangka dina saat-saat suci eta wajib ke di qadwan salat wajib qadwan salat karena itu ayeuna mun suci tapi jumlah mah ongko dihitung suci tapi nyata masuk karena jumlah anu 60 hari teh
Jawaban dia begitu aja namun tamat telatna keluar getih nifas lah kurang lebih ayeuna 9 atau 10 hari gitu 10 hari baru ayeuna namun tamat keluar ayeuna getih kan eta teh 10 hari teh terus salah hari ieu mendadak salah cen kahuru yang getih gitu cen ayeuna kumpul ayeuna nifas teh tentunya tetap pertama dia ribu bagas ngajero teh gitu itu ayeuna salah. Maka 10 hari dimasukkan karena jumlah masa nifas anu 60 hari itu ya gitu kemudian ada salat wajib kumaha itu dia oh dihitung ayeuna masa nifas tapi ayeuna mun tama kudu maka nu kitu ngaranna teh nyaeta adaban hukman. Jadi dihitung naon? Dihitung ayeuna mun bilangan secara ayeuna mun hukumna. Gitu. Tapi ayeuna mun tangga eta teh nyaeta lain nifas. Nah, anu ka limana nu ngawajibkeun kana adus teh adalah sabab ngajurut wal wiladatu wallahu